Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha taqriran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pang karena atas ngalah gedai Allah kade dijungkelnya kamari di Cianjur gitu aya nanti jumpalik. Aduh icih ngaranna tadi ayam icih ya. Puji anu jantan mimiti yang ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha suci, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi, Allah anu nyiptakeun lalaki sareng is, oge Allah anu nyiptakeun aki-aki jeung nini aya nini nah cemimin aya mumun oh yo bapak maman bapak mimin aya maija aya cenok utanok aya di mana-mana cing rada keren saeutik angel aya teh itu rada kota tuh angel Stephen aya Stephen dan Stephen ya Allah karim Eha ya Eha aya singkatanna Eha teh Hanut naonan hanut tah. Puja anu janten pembuka ieu acara urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla, Allah anu maha perkasa, Allah anu maha bijaksana, Allah anu nyiptakeun alam semes, Allah anu nyiptakeun manusia oge Allah anu nyiptakeun surga kalihna surga kanggo jalmi anu bertakwa, neraka kanggo jalmi anu tukang cubak cabak suka cabak kan aduh bayangan wajahna picabakeun nungguin tukang tual to tujang tang tujah teh tujak rot astagfirullah kalau dilanjutkan kitu tiris-tiris kita enak teh udut bari ngobrol ngopi mah tuh baso kieu mah pogojot Allah anu nyiptakeun surga kalih neraka neng betul tidak tunggu cengir waya tuh neng mau gitu Allah anu maha kawasa tiluhur sausa pramut oke kahandap saibas dampal diciptakeun ku saha Allahu Akbar maka orang kedata syakur tadabur atas nikmat umur sabab nikmat ti Allah selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur nikmat Allah terkucur ka tukang bajik tukang bub tukang gulungken tukang galikub
Jadi aya wajahna tukang gali kubur cenah. Aya. Ya doaing ngaranna teh. Ya Allah ya Karim, Allah maha luar biasa, maka orang kena tasyakur tadabbur nikmat umur, lisan orang kena bertasbih tahlil ka Allah subhanahu. Mangga orang sasarangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar illa billah. Sekali deui subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tereng tereng maju offset karunya punten apa ya ngabuktoskeun ayaan salawat oge salam ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyyana Muhammad Rasul anu mulia suri tauladan panglima anu bijaksana. Nabi Muhammad diutus ku Allah, dipika cinta ku Allah subhanahu, dipika deudeuh dipika nyah ku Allah. Maka orang sebagai umatna wajibul kudu mika cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta ka Rasul da. Naon bukti orang cinta ka Rasul? Di antarana aksiru minas salati alayya. Tadi disebutkeun di pembukaan, perbanyak bersolawat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Salam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Sing sajalma anu bersolawat ka kaula sakali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Siap salawatan di siap. Siap salawatan di siap. Siap tarik siap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ku kalong. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Istiqomah dalam ibadah agar engkau mendapat berkah. Awas jangan banyak gibah, amalanmu bisa musnah. Tuh salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Treng treng dum dum jos. Aya josan segala. Ente jos ente. Gawat tuh. Anu kusim kuring dipika hormat para sepuh anu sami rawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para asatid, para ustad anu ilmu na manfaat, para kiai anu jadi penguat ieu negeri, para ulama anu jadi penguat ieu negara. Teu hilap oge Bapak RT kalih Bapak RW anu kadang kalah hese sare gara-gara mikiran BLT. Aya nu can kabagi. Oke doyoin. Laporan. Oke ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu. Amin atuh ce. Itu maroloh hoki ya teh, aduh, paling acai kade dah. Ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu, bapak-bapak nu ku Allah dipika cinta. Oh masya Allah nu paling tukang tudung warna-warni si Neng Lesti. Ngan itu Lesti Kejora, ini Lesti Kejedot. Oh, udah beda. Sadaya nu hadir di tempat Bapak Kades, Bapak Camat anu terhormat sareng sadayana ade-ade anu hadir di saah.
Sohibul bait sohibul makosid Aa Kiki sarang bab teh neng Ibu Tami oke ade Kiano Fakhril Hisham Kiano Fakhril Islam oke Supi Janal Mutakin anti galau iya ayo nah anti hujan itu garalo henteu teh halo garalo henteu katingali da galau loba hutang nu loba hutang mah tiung lagi nyengsor betulah dibenarkan di dieu kapanggi ya Allah ya kan ya mudah-mudahan orang sedaya sehat amin barokah putra putrinya soleh tur solehah hartana berlimpah oke anu gaduh samatan cing lalunas aya doana supaya hutang lunas aya doana hoyong doana Bu sok sadaya bareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni maksakeun mayar hutang itu kudu dipaksanya untuk dipaksa moal kak kok bayar terus malah bayar dina minta hutang nawe dia minta duit menit proket ditagih kabur ya Allah aya nu kitu aya ada bari nyarande bari nang hunyar kieu tadi nanti di ditu ieu mah di ditu kan keur di ditu keur kumpul di dieu pokokna mah urang sadaya barokah amin ya robbal urang doakeun para alim ulama kiai anu aya di tempat mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana tur barokah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya rabbal alamin oke ya teh desa naon Bu Wana Mekar kampung Bojong Campaka Bojong Campaka kecamatan masih NKRI masih ya suka ganti NKRI beda tadi ada zot ya aja alhamdulillah ya Rabbil kan coba ya sudah ya aduh ada ganggu hadirin kaum muslimin anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ya teh papunten rada serak-serak becek kamari wih ti Cianjur gitu nya serak-serak baseuh ya ti Cianjur kamari teh wih ka dieu ya teras perjalanan anjing seueur pisan ya kang tentenan maju ayeuna ka Agustus gitu nya loba seueur uleman teh biasana seueur amal karek loba amal loba doa tapi kita memang orang teh butuh doa tuh cik astagfirullahaladzim namun loba doa kakarek loba dunia belum tentu duit mah aya kok sedikit sama duit deh rejo alhamdulillah rabbil hadirin kaum muslimin jamaah nu dimuliakeun ku Allah subhanahu sadaya makhluk anu aya di alam semesta cek utek tongo walang taga ti mimiti makhluk nu ageng deui teu makhluk nu alit sadayana hoyong hirupna bahagia cek hoyong hirup bahagia hoyong palih dia hoyong hirup bahagia pejabat hayang hirupna bahagia polisi hayang hirupna bahagia tukang hadroh di dieu nu nakolan wae ge hoyong hirupna bahagia betul apa tidak betul banget betul sehingga ieu sahibul bait oge sahibul maqasid hoyong hirupna bahagia sehingga murang kalihna anu namina saha Kiano Fakhril Hisham disudat dikereut grewel Bapak aya nu teh acan 2 kali cukan di dieu aya nu acan ya perlu dibuktikan heula porosotkeun ulah itu bahaya euceung ke mulut tuh hirupna hayang bahagia sadaya hoyong bahagia tukang bubur tukang bajigur sampai para gubernur hoyong hirupna bahagia leres Bu tapi ujian mati mana orang geuning seperti Allah nampi urang nepi ujian leres sabab ujian mah eta fitrahna manusia diuji ku Allah subhanahu maka saha di dunia anu paling bagja ce alo aya 3 hiji petani pedagang PNS diantara nu 3 ieu mana nu paling bagja ce aya petani tukang dagang PNS mana nu paling bagja nanya ke petani
Pak kumaha rasana jadi petani naon walarana ripuh jang jadi petani mah unggal poe kudu ka sawah bobolokot ku kesang ku tanah betul tidak kepanasan kahujanan leres cantang tuh hasilna mundel komo lamun halodok panjang komo lamun loba hama ya Allah ya Karim saha atuh nu bagja dijawab cek petani tuh tukang dagang nah tukang dagang mah unggal poe ka pasar teu kapanasan teu kahujanan belenyeng nanya ke tukang dagang Pak kumaha rasana jadi pedagang naon cek pedagang ripuh deui hari petani nyalahkeun ka tukang dagang cek tukang dagang kumaha petani ngeluh tukang dagang nah ripuna kunaon tukang dagang mau kudu ka pasar unggal poe lamun teu ka pasar moal menang cuan moal menang naon cok udah ini mah geuning mikiran kana du tadi ge duit deui acuh urang ejon kabagi mikiran lamun teu ka pasar moal menang cuan can mikiran untung rugina can nu datang teh cunya tanya hungkul meuli mah henteu kuas ucuh nanya we sebelah meuli mah henteu belenyang we ka ditu ka batur beda 5 perak ge beda 5 perak ge ka ditu meulina ya Allah ya Karim bener Bu cek tukang dagang tuh nu enak mah PNS so nyalahkeun ka PNS nanya ke PNS nah enak nama ke PNS cek tukang dagang PNS sangeunah lamun teu gawe anger eta teh ngalir cair tiap bulan aya lamun gering aya askes lamun geus pensiun aya naon pensiunan nanya ke PNS Pak kumaha jadi PNS aduh cep jadi PNS ieu ripuh ripuh deui wae nah ripuna PNS mah ngan sakieu-kieuna tuh nu enak mah petani nyalahkeun petani kumaha kitu sabulan 2 bulan beres kaditu mah tinggal noongan leres bisi cairna saat bisa aya hama betul tuh nu enak mah tukang dagang nyalahkeun tukang dagang aya maremana PNS mah ngan saukur ngandelkeun THR bari teu sabaraha ternyata nanya ke pedagang ngeluh nanya ke tani ngarahuh nanya ke PNS ripuh jol we aya saurang cungar cengir sorangan buukna acak-acakan dahar saayana teu mikiran baju tapi suri we terus ditanya saha anjeun nu gelo mak bagja teh kudu jadi nu gelo heula emang aku cowok apapun halo siap jadi nu gelo siap lain siap jadi bagja siap ternyata jalma anu bahagia teh nyaeta jalma anu bersyukur kana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala saha anu bagja teh jalmi anu bersyukur kana nikmat Allah subhanahu upami bersyukur mah ka petani nanya Pak kumaha jadi petani alhamdulillah ka petani mah jadi petani mah suluh tinggal ngala cengeng tinggal metik cau tinggal mesek tinggal mesek cau eta cau naon jangan eta leres ya Bu nanya ka tukang dagang naon ke pedagang kumaha rasana jadi pedagang jawabanna lamun bersyukur alhamdulillah nanya ka PNS lamun bersyukur jawabanna alhamdulillah maka di dieu rek patani rek tukang dagang rek PNS rek naon bae pagaweanana bersyukur ka Allah lanjutkan bersyukur ka Allah subhanahu alhamdulillah rabbil bersyukur henteu ka Allah bersyukur tingali nikmati Allah luar biasa hebat bener teu dina luhur mastaka aya naonan Bu aya rambut manjangan teu manjangan tapi hebatna ciptaan Allah cuy eta bulu mata teu manjangan bayangkeun ku ece lamun bulu mata manjangan ece rek masak talian heula ka tukang aya di dieu oi nya ieu hadroh rek ngenakolan talian heula ka tukang ripuh atunya lamun bulu mata manjangan ciptaan Allah turun ka handap aya irung bulu irung manjangan tuh coba lamun bulu irung manjangan bersim hacim ngambai 2 meter ku tahu yang ku mau tuh si Neng kabayang lamun bersin hacim geus hejo geledat tah gelen ku ieu ku yang sedap pedo Neng entong era-era Neng teu bae atuh katinggal lagi tuh ngelo kerja deui era-era sedap tuh
Cek tuh paling kurang gitu tuh tentang lo laras eta luar biasa kuku manjangan teh kuku manjangan tapi hebatna ciptaan Allah cek eta waos teu manjangan bayangkeun ku cek lamun waos manjangan Ustaz rek ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin hadirat samusyafirin biar kolot terhilaf ke tukang elap oke ke tukang toge tahu gitu nak hilah botak kriak kutuna mama laras ciptaan al hebat ke ciptaan Allah aya bitis buluan aya ente buluan emang ngoco buluan buluan barada ge buluan tidak bitis nyambung ka luhur jalan tuh tong tarik euy inilah dadaku mana dadamu cek halo aya bulu bitis manjangan ke bayangkan ku cek lamun bulu bitis manjangan 3 meter itu ya Allah ya karim betul nikmat Allah subhanahu nikmat tapi supaya henteu sombong ku Allah subhanahu wa taala dijieun manusia teh serba kakurangan ciptaan Allah sempurna ciptaan Allah hebat tapi disagedengan eta manusia ternyata loba kakurangan sakur-sakur anu kaluar tina diri manusia mah gareuleuh naon cenah ceuk gareuleuh naon cenah ceuk kurang tarik naon cenah ceuk tina mata kaluar naon cileuh hartina naon eta kecil kalau badag sagede kieu eta cemimin hudang sare cileuna badag sakieu dicoret galah turun ke handap kana irung aya naon hah lamun baso jadi naon tong dari kuy galah teh sok naon nu urang rek disombongkeun turun ke handap tina pangambung aya bibir kaluar naon tina bibir rada keren seeutik atuh ziagong naon cenah ziagong galah teh kok geuleuh tapi sok gambar eta nu bantal pulau lewata udang sare atuh tika handap bibir naik ka luhur aya ceuli kaluar naon tina ceuli bo tai coli kaluar naon ti dinya rasana kumaha ieu mah gambarkeun ciptaan Allah ciptaan Allah nya eta urang teh bisa sombong moal bisa sombong sebab naon ternyata urang teh lemah boro-boro tina nu kitu tina pori-pori urang ge kaluarna geuleuh kaluar kesang kaluar naon cek Ojo lamun salaki kaluar geus olahraga kesangan dipajang atau diseuseul diseuseul sabab naon geuleuh bau betul eta saking manusia teh lemah maka orang muntang kanu maha kawasa kanu maha hebat Allah subhanahu gaduh murang kalih cing bager cing soleh muntang ka saha Allah doakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabb murang kalih ieu termasuk khususon kianu fakhril hisam ieu cing janten jalmi anu gitu betul tidak syukur karena nikmat Allah subhanahu masya Allah tingali urang mah bukti urang lemah oge naon urang mah eleh ku makhluk anu leutik naon Oin, eta naon rungit. Oh, sok rek sare rungit hiji oge. Wah, geus ripung wah, geplak. Oh, eta hiji. Kumaha lamun 10? Disemprot teu paeh-paeh ku baygon, semprot teh teu paeh ku baygon. Diinum baygonna, paeh nyemprotna. Ya Allah ya Karim. Beres. Maka orang teh bisa Nah, aya opat supaya urang teh sombong. Aya opat naon? Teh lah ulah kali musikan. Aya opat emut-emut. Hiji tasyakur nu kadua tafakur katiluna tadabur kaopatna tasyakur hiji terakhir tasyakur atuh ceuk belah dia nu teu bisa bisul siapa balik ke dia ki siapanya hiji lain ka dapur ceuk geus haneut ke saung geus haneut ka deui ka dapur hiji tadzakur tadzakur da
Orang Sunda masuk hese nyebut da teh da deui nya aladi yuwaswi sufi jadi sufi da za tazakur sok hiji kadoana kita tasakur deui terakhir atuh ujug tasakur mah kadoana takabur tafakur fa nu kahiji da tadakur kadua tafakur fa cenah muncrat fa nu kadua orang Sunda teh disebut fa cok pa teh pak doi maka latihanna kudu dilagukeun faku fayung sok di dua tilu sing kurang dia ulang tes dulu aja bener sok bisa sok cobaan faku fayung saya ketua anak bener tes saya kudu latihan cuy minimal balik diri teh apal faku fayung nggak relo itu diturutan eta latihan oce wih ka bumi manggil suami Fafa kesini sebentar kudu alus rokna kayaknya tuh masya Allah tadi kori rawasan teh bu kori mah hebat enakan banyak kori di Indonesia nya eta kori masya Allah wih ka bumi manggil pamajikan buka panto kori eta bisa enggak ya insya Allah saya coba tes susu sekali kan dia sakadang fang yang dakun hihid bisa tak ulah di awal itu mah lain kurang pamajikan di dapur jago masak jago kori keur masak eta dijawab ku pamajikan nungguin ya pamajikan bu kela sakadang keur masak po asing safapo ya Allah ya karim asin sepatu kudu bisa gitu santri mah oh gagah apa keur masak dilanjutkan ku pamajikanna da kohol dipanggil keur masak sok antu cokot ku sorangan doraka kohol keur masak dipanggil ya Allah ya karim teu kayak ngingkit murang kali saleh timimiti orang tuana kudu sol bapana sol indungna sol col murang kali lah haram ke alam dunia jadi putra anu sol insya alhamdulillah tadi kumaha supaya henteu sombong opat hiji nyeri tur hiji kadoana katiluna yang tasakur deui mulu di tadabur kaopatna baru tasyak cing siap kompak musik supaya teu sombong opat hiji kadoana katiluna kaopatna hiji kadoana katiluna kaopatna hiji kadoana ngos anu capek ayo diteklah ayo pegang subuh gitu tadakur ka Allah subhanahu zikrun zikir dina lisan ngucapkeun tahmid tahlil ka Allah nalika ngayong murang kali bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
cenah orang dia mah palinter orang teh sula cik orang teh lanjutkan Al-Qari'ah. Masya Allah hebat mantap. Amma yatasaalun. Masya Allah luar biasa. Belah dia wadduha top markoto belah dia rada pondok seetik siap itu bisa bisu sod nah ini pondok kita cek gesod naon dot dah sod gelo maunya ya surat sodot cermangi surat sodot di diunya uy aduh aing paingan teu maju-maju sagala aya lanceukna saeutik qaf eta qaf Gusti aing ngaji di mana Pak Ustad kumaha aya qaf kana ngaji do ngaji do ngaji teh dah tapi kadang-kadang ngaji mah 2 jam teh geus karares tararun pararek ararat bayung cukup saja nggak insya alhamdulillah tadzakur zikir berlisan ke Allah lisan berzikir lisan berzikir ke Allah subhanahu tahmid tahlil tasbih la ilaha illallah nyebut asma Allah man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhalal jannah sing jalma anu akhir hayatna nyebutkeun la ilaha illallah lebat ka surga maka cek bu teh tami eta kamurang kali hakiki ajarkeun anu diajarkeun naon lain diasah yeuna tapi asah hate qalbuna sabab naon ayeuna teh loba jalma anu gering loba naon jalma anu gering ceu gering ayeuna macem-macem aya asam aurat asam Jawa migren mikiran hutang teu beres-beres naon deui macem-macem maka punten murang kali ayeuna kudu diasah naonna qalbuna hate zikrullah zikir ka Allah subhanahu sok sareng la ilaha sekali dinu keras bol la ilaha illallah la mawjuda illallah la La ilaha illallah La matluba illallah La ilaha illallah La maqsuda illallah tadzakur zikir dan lisan berzikir ke Allah subhanahu ulah sapoe ge ulah alat lisan tekendat-kendat dina lisan zikrullah ari zikir teh kudu aya 3 dina zikir hiji zikir kudu make rasa 2 zikir kudu karasa 3 zikir cupuncakna rumasa bodoh maka diajar lumasa bobolokot ku dosa maka tobat ka Allah subhanahu rumasa murang kali teh hayang murang kali saleh tur salehah maka orang tuana kudu diajar deui agamana kudu dikuatkeun contohan nu hade betul da ayeuna mah ceu zaman 3R zaman naon ceu zaman naon kurang tarik lah di marol hoke zaman naon ayeuna teh kaluwihan cing tugubrak itu da apa tina wajahna ge Tikubrak tuh tinggal percis kata dikieu betul 3R zaman naon 3R naon 3R teh rodat rungsing rungkan itu zaman eta ayeuna mah naon rodatna
Eta budak zaman ayeuna ditanya, "Yang, sabaraha rukun Islam?" Naon jawabanna? Kamu nanya. Eta budak zaman ayeuna, cuy. Budak teh. Bener tuh. Aya nu kitu aya. Tingali dah tuh, tinggal ditudungnya dibener-benerkeun eta teh. Nya teh. Sabaraha rukun Islam? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu mau tahu rukun Islam ada berapa? Wah. Terus baik ditanya ke malaikat, "Man rabbuka?" Kamu nanya ke malaikat. Ganti itu man. Nauzubillah men. Tisuk cedur pakai sedar HP deui, HP do. HP deui, HP do. Ya Allah saking cinta kana HP hudang sare nu pertama dibuka naon? Mata tuh ceuing. Manya HP Gusti. Paingan tadi kop jadi kap. Sod jadi dot. Kieu nya kana HP. Lain buka mata kieu. Kakarek tos buka mata, buka. Astagfirullah kana HP deui. Atuh simut atuh naon buka panto. Sleting atuh naon. Kadenya udah diturutan euceuna mangana. Udang sare buka HP langsung kadenya. Betul tidak? Ya Allah ya Karim. Subuh-subuh muka HP, isuk-isuk muka. Berang oge muka, sore oge muka. Beting-beting muka. Ngaji nadina, wirid nadina, maut nanyepeng. Amin ya robbal. Tekala diamin. Ini maut nyepeng HP diamin kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kersana cenok maut nyepeng HP. Seri nok. Seri. Mana mak nok kan? Alah, dosa mau bisa balik. Telah bios. Jogja amat nenen. Nenen bismillahirrahmanirrahim. Tingkasan bismillah. Eta nu pondok lamun teh bismillah. Cing udah geletik udah apalah. Alhamdulillah. Jadi nu pondok kumaha tadi? Alhamdulillah. Rada panjang setik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nu panjang pisan. Oce rada nu pondok nu panjang. Geus bahaya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimah. Tadi tazakur zikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Karim, sok diasah hatina, diasah kolbu dan diasah makaneng ngaos ngaji. Betul tidak? Di dia masjid naon caket kan? Atuh saurang atuh jelas. Oh Al Fauzan tuh mari Ahmad atuh Al-Fauzan. Kieu di dia mah kakarek ceramah. Sentakan Al Fauzan, Fauz pemenang kita teh hade sok ngaros nya rajin ngaos rajin sabab naon eta bekal ke akhirat kiana hayang soleh dorong cina ngaos. Masalah matematika mah nomor sekian, masalah bahasa Inggris nomor sekian, danya ayeuna aya bahasa Inggris bahasa Arab bisa hafalan babarikeun bahasa Inggris apa bahasa Arab. Bahasa Inggris mah cetek gampang. I love you, you love me, you and I love. Love naon? I like you, you like me, you and I liuk. Ari bahasa benci naon bahasa Inggrisnya? Hate. I hate you, you hate me, you and I hitut. Kawas kawin gini nya. Sabulan. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu mah romantis. Silih huap. Ayangku. Oh, geus 2 tahun mah diwawakeun. Dahar sorangan. Manggil ngaran. Yanto ka dieu. Aya Pak Yanto aya. Geprek dah salat bojotan. Ya. Ya Allah ya Karim. Maka kudu romantis, jaga tazakur, lisan berzikir ke Allah Subhanahu. Zikir dina lisan ucapan ojo, manggil ka suami zikir dina lisan panggil dengan kalayan panggilan yang lembut. Kiki gitu kan. Tam jadi tam. Punten ibunya. Aduh punten. Paling mana itu? Mana murah kali? Setan. Kesurupan juga nih. Auzubillahi minasyaitonir. Allah. Sahabat nih.
aing jomblo cenah kitu. Bahasa eta gitu. Soalnya nih, aing jomblo aing. Tah ieu teh ceuk ngaranna teh belah-belah belak tukang teh ngaranna teh Kejora. Terang Kejora kelompok jomblo yang gembira. Jomblo kene kan? Kecuali di Jawa Brig guys, segala mah tilu pemajikan gitu kan. Nya ya. Tanu ieu ngaranna CPNS. Terang CPNS calon pendamping nu setia. Pendamping mayit. Anas diamin kan. Tadzakur zikir ka Allah Subhanahu. Ulah lepas zikir. Ngaeyong murang kali 8 bulan di dalam perut zikir ka Allah Subhanahu. Iqra'ul Quran ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir ka Allah hati menjadi tenang tentram. Itulah kebahagiaan. Hoyong bahagia zikir ka Allah. Hoyong bahagia bacalah Al-Qur'an. Loba kene baca Al-Qur'an tau muka HP. Ustaz ulah sudon naon gitu dina HP-na aya Al-Qur'an. Pas rek maca Al-Qur'an dina HP aya WA. Tuh jadi baca Qur'ana. Ucu pesen daging 2 kilo. Yo, kamu daging usah daging mula daripada Qur'an. Yang kita ya. Ini mah di ditu, Nganu di ditu kerkumpul di Astagfirullah. Bu, halo? Halo? Siap zikir siap? La ilaha la haula illa billahi Rabbi habli. Tak sadaya Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jantankan murang kali abdi qurrata a'yun penghias bagi mata. Alhamdulillah. Insya tadzakur zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir tidak hanya kepada Allah. Yang kedua ada salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar ka Allah, orang nyuhunkeun ampunan. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya wasi'al karami awewe zaman kiwari eta kudu hati-hati sabab loba lalaki anu hayang ngajak selfie. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana mama boya wasi'al karami lamun geus diajak selfie di-upload kana FB dibawa ke tempat sepi beda hayang nyium pipi. Balik maqasidana waghfir lana mama boya wasi'al lalaki zaman kiwari eta kudu loba pangarti ulah resep kana judi ulah poho kana ngaji. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir ya wasi'al karami mun disamper ka pangajian eta ulah loba alesan cenah mah nyeri sampeyan padahal hayang dangdutan. Waghfir lana mama boya wasi'al karami. Maju deui. Offset deui. Alhamdulillah. Halo cek ya. Alhamdulillah. Zikrullah, zikir ka Allah Subhanahu. Eta nu kahiji nya punya. Budak ayeuna mah ya Allah ya Karim. Geuning urang teh salam geus kieu. Hari urang geus nyodarkeun salaman, hari budak lawak kieu. Kalah ditabuh. Bener tuh. Apal keneh lagu TikTok daripada lagu sholawatan mah bener. Urang teh salah ajojing. Astagfirullahaladzim. Kagok ajojing. Astagfirullahaladzim. Kagok orang artikeun ganti sairna. Neng papat ulah poho kana salat. Teroret atuh cuy. Aya ieu tapi terolet gitu nggak kompak. Ngeri Neng papat ulah poho kana salat. Neng puji ulah poho kana ngaji. Bapak Ishak ulah poho kana infak. Bapak Ridwan ulah poho kana wiridan.
kudu jembe lamun ngaji matana ulah sare lamun ngaji ulah ngoprek HP wae telolet bisi tengke diteke kupa RT eta kupa RT eta kupa derek dong dos tuh ini mah tuh alhamdulillah Masya Allah nyacanya murang kali soleh tur soleh hati orang kudu soleh lah contohan nu hade kang murang kali alhamdulillah irabil sok angkat pandangan ka luhur cek angkat tangan kanan ka luhur kan geus jam 12 itu angkat tangan ka luhur simpan di punak temenna anu katuhu tak ka dieu tah katuhu ka dieu simpan di punakna katuhu nya ka juri ka dieu tak kana tihang siapnya siap ikuti hei cing tarik atuh cuk hei kurang tarik ah hei neng ka dieu neng tah gitu neng ulah caleuy hei iya kamu ulah galau wae atuh keun wae hutang mah da aya nu mayar ieu salaki ulah galau budakna cing soleh nu kiri aya nu kiri kapundakna teman nu kiri pembalasan lebih kejam boro-boro nu kiri ka dieu tah ka dieu siap ya habis siap fokus moal memleh moal galau moal nunutan serius salatna khusyuk alhamdulillahirabbil zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dengan zikir ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nalika brol pulang kali ke alam dunia, hati-hati zikir. Lamun orang zikir ingat, jadi zikir teh dina lisan, dina pikiran, tafakur teh, dina hati, tadabur teh. Ya, zikir teh di mana, Bu? Fil lisan, fil akli dina pikiran, fil qalbi zikir dia, tapi langkung utama fil lisan wa fil qalbi, di lisan jeung dina hate. Tadi kudu make rasa teh zikir teh nya. La ilaha lamun teu make rasa rarusuh. La ilaha illallah. Anu geulis ngalewat ka mana jigna teh. Di mana imahna katek ulah. Subhanallah. Gancang teh make rasa. Banallah jadi banallah. Tuh nya maka ulah kudu make ras supaya karasa naon karasana robahna akhlak pribadi orang tenang dina rumah tangga ada ujian masa daya aya betul urang diuji ku murang kali murang kali teh ya Allah ya Karim sare wa hese diudangkeun geus adan kalah ngajawab urang ge apal eta adan lain komat cenah kitu terus teh nyung urang nu kitu teh nya aya nu kitu aya ya Allah ya Karim cina dahar hese ayeuna mah kana naon teh tadi tentang kana naon kana HP deui kana HP naon kana HP mah khatam cek sebutan AA euy sebutan game naon we hiji game naon hiji naon hah kupang tarik na 2 3 PUBG 4 aing tadi dod apal dod kalakah saya sodod deui mah naudzubillah min datang si Raja Zeus nak dia. Lanjut. Cak, hayang barangkali soleh tur soleha, orang tua nak kena zikir ke Allah Subhanahu. Zikrullah, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Mana Al-Quran kalau dibacakan Al-Quran? 4 hiji, ya. Nawwiru buyutakum, rumah nu kurang kudu dibacakan Al-Quran teh 4. Mana imah anu mana? Hiji imah ieu tah alam rahim ibu ieu teh imah. Saha pendudukna budak urang anu aya di alam rahim ibu ieu murang kali sacan brol ka alam dunya cik pada naros ari maot teh sabaraha kali cowok? Sakali. Ari hirup? Cing jelas atuh cowok belah dia. Maot sabaraha kali? Sakali hirup. Teu licik ari maot hayang sakali ari hirup 2 kali. Nya. Di Al-Qur'an disebutkan surah Al-Baqarah surat ke-sabaraha hiji? Surah berapa hiji? 2. Kumaha?
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Terus summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana engkau bisa kufur ke Allah sedangkan pertama kali orang mati maut kahiji iraha sacan orang ditiupkan ruh ku Allah subhanahu kan orang can ditiupkan ruh ku Allah di usia sampai 4 bulan acan maka eta maut nu pertama bang hirup di dia teh leres oh cedok ka dia budak tekannya leres bu aya sok najongan budak cedong ka gigir tong motor dong itu katanya mual bapak-bapak mual gitu tapi osok katepaan bapak we kieuan 17 tahun ke atas halo betul bu sok aya geuning nonjokannya naon eta teh kangen budak teh ka orang tua campak bacakeun Al-Qur'an lain ini mah dibacakan lagu dangdut sakitnya tuh di sini di dalam hatiku ada aing mah betul dah cikini orang iri hidupnya enggak bahagia cikampe hidup capek kalau gibahin tetangga Cianjur lanjut ke masih nggak Depok Cianjur aduh alhamdulillah nggak sah aja lanjut itu karek 1/4 nah itu bo zikir ke Allah subhanahu tadi mana cenah anu kurang tuh dibacakan Al-Quran teh hiji alam rahim maut orang sabaraha kali tadi maut teh ternyata dirinya maut 2 kali hirup orang 2 kali kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat mangga tinggal di muka asir ge aya wa kuntum amwat urang kahiji maut maka urang lahir ke alam dunia eta atas nikmat ti Allah cintana Allah ka urang dilahirkeun ke alam dunia betul apa tidak neng urang di alam rahim ibu sabaraha bulan neng 9 bulan geuning aya laguna 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia reng dong dak cerot cerot nih salahnya borosot naon mah bro borojol Cerot mah bapak. sekadinya deui gawat budak lahir ke alam dunia betul saha nu agendong neng mak heula atuh digendong ku mak ceurik keneh keseleun mana kaluhur cinta kamu orang kali cinta bu sayang kamu orang kali bu maka disebut eta rahimnya eta cinta sabab ibu anu apal di jerona aya murang kali darah daging ibu nu dipikacinna ka ibu maka ayeuna nalika ngalaksanakeun khitan sudat set bolonyong nya bukti cinta orang tua kajeng jadi murang kali kewajiban orang tua kanu jadi murang kali nah saacan eta borojol lahir ke alam dunia dinamian dicukur diakikahan betul apa tidak namian murang kali anu sae sabab sur nabi innakum yaumal qiyamah tad'una bi asma'ikum wa asma'i abaikum angke di akhirat anjeun dipanggil ku nama anjeun jeung nama orang tua anjeun masya Allah nya dipanggil maka ngaran kudu nu hade tina Al-Qur'an ngaran nu hade teh aya ibu-ibu nu datang ustad putra abi ge tina Al-Qur'an ngaranna naon syaitonir rajim astagfirullah ari ojo cager ceuk urang teh buru di Ruqyah orang mana orang Garut cenah kitu orang iya di mana suka orang Tasik lain hiji deui ustad abdi ge tina Al-Qur'an naon naruh jahanam untung teu Firaun ge euy ya Allah ngamian tina Al-Qur'an aya surah Al-Fatihah tiasa dibacakeun
Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak nu kahiji amin. Ar-Rahmanir Rahim. Dua tilu Rahman jeung Rahim panggilanna Mang Oman jeung Mang Ohim. Maliki yaumiddin. Opat lima Malik jeung Udin. Can datang nu lima anak panggil kana speaker ece ka masjid. Al-Fatihah. Daratang tahu. Tabal tina alfa. Oh, ayeuna zaman modern ceu, ngaran kurang kali ge tina modern cenah ceu. Siti Samsungnya, Xiaomi Alpipo ya. Merek HP pake orang. Jadi sana mina ya. Junet. Muhammadiyah. Masya Allah. Salah tuh. Seguru si ilmu jangan mengganggu. Beres, Bu? Namian murang kali anu saya Masya Allah ya Karim. Tapi nami ulah disingkat-singkat cok. Aya Bututi jeung Butati ngobrol dua anak cek Bututi ka Butati. Buta ka dia. Oh. Jadi buta. Jawab ku Butati, naon butut? Musiti. Ulah gitu. Kayak kena bujur. Bujur teh bujur ya. Man itu emang bujur ya bujurnya. Kamari si Abdi ningali si bujur. Bujur ya. Tuh maka ulah disingkat singkat. Tuti tati teti tita ulah disingkat-singkat. Nami sahade-hade ulah disingkat singkatnya. Betul tidak? Betul. Nami tina Al-Qur. Eta saur Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Namian murang kali anu sae kewajiban orang tua. Pilih pasangan anu sae kewajiban orang tua. Hoyong murang kali anu hade anu soleh. Pilih pasangan anu dan din dun hade dandanan din hade agama dunna hade dunia ulah datitut goreng adat pedit gede hitut. Oh ada kawin pertama saminggu 2 minggu mah oh hayang keluar angin ditahan. Geus 3 tahun mah apal gitu da Kiki jeung Butami kitu kepanggih dem balas ke salakena ngawahan heula da jengkol. Da seuri geda ngaku kitu da. Nya. Oh, ai mah keur puasa ge wah prot. Urang kali sol zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Zikir ka Allah kadituna zikrullah ingat ka Allah terus. Salatna pasti bener sabab zikir ka Allah, betul? Maka nu kadua selain dijaga hati zikir ka Allah, murang kali ajarkeun salat. Cek Umar bin Khattab, saur Umar bin Khattab, hiji pilih pasangan nu hade, 2 pasti nami anu sae, 3 murang kali ajarkeun salat. Naon cenah? Ajarkeun naon? Salat. Ieu mah salat teh adu kumaha nya punya. Salat subuh tara runduh, salat lohor masih molor, salat asar kalah medar, salat maghrib nonton per. Salat isya na kasur busa, tahajud diselimput, salat duha kalah balanja, kumaha rek asup surga. Yo sarap. Jagalah hati, jagalah suami, bisi kawin deui. Bungkusan. Tuh bungkusan. Kunci. Pajangkeun. Entahnya hari pamaget jeung istri teh penyakitna beda. Pamaget mah salaki mah dina mata, istri mah dina cepi. Tekaop salaki teh pulangna teh telat langsung paingan menang hawaring beja itu paingan kasih eta heula apal. Ai salaki mah penyakitna dina gelis kawanti-wanti pamajikanna tetep keluar ningali nu herang. Manaon? Sok tong tarik kuy. Naona nikmatna. Kieu nya itu. Alhamdulillah. Sekedap deui. Ti aya opatnya hiji ajarkeun zikirnya murang kali kade hoyong soleh tos disudat tos dikeureut kadituna ajarkeun zikir murang kali. La ilaha illallah. Perkara akademik di sakola mah nomor sekian, Bu. Ulah mikirkeun budak di sekolah nah ranking 1 kan wae. Budak ranking 2, ranking masuk ranking makan wae.
nu penting kumaha akhlak murang kalih da ayeuna mah Gusti Bu ningali akhlak murang kalih teh nya ya Allah ya Karim ya Allah ya Karim sopan mah sopan eta budak teh aya guruna keur diuk itu sopan kieu tah budak teh ngan geus rada jauh jadi kieu eta budak zaman ayeuna Gusti nu mah ya Allah ya Karim nya leres Bu leres hah ya Allah ya Karim ulah kitu tuh ajarkan kamu orang kali zikir la ilaha illallah make rasa nya make ras kudu nepi ka ngurunyut sabab bapak-bapak ge nguseup sok nguseup cum eta nguseup naon nu nikmatna lain dialungkeun eta lain ku saukur lauk-lauk nanto da lauk mah bisa beuli di pasar tapi naon ngurunyutna eta umul kurunyut kiriwil beunang betul Pak apa kitu teh Pak hah asok teh jadi dia aya walungan nya mulu-mulu ke Amerika beunang teng leres da dina zikir bab naon nu paling nikmat ngurunyutna naon ngurunyut tadi keuna kana hate ngarobah tingkah paripola lisan anu awalna lisan goreng maka ayeuna kudu sae kamurang kali cak punten ulah nepi keluar kata-kata kotor ketika orang tua ngaluarkeun kata kotor nu keluar tina mulutna al jin hungkul naon cenah Bu jin hungkul maka dina Al-Qur'an disebutkeun dina surat Al-Hijr kumaha saur si iblis ngobrol jeung Allah ta komunikasi saur Allah he iblis nah maneh teh embung sujud maka cek si iblis teh kumaha embung nah make orang kaula sujud kanu makhluk diciptakeun tina taneuh lebih rendah tibatan kula ya Rob kusabab anjeun nyieun kaula sebagai makhluk anu sesat maka kaula bakal nyesatkeun manusia diharap di tukang ti luhur ti handap manusia bakal jadi geus balik ti haji meuli emas sarencem ece bade ka mana bade ka warung di kieu tah warung mana warung mah edah nya leres bade mesaron meser otak-otak leres ternyata lain ku emas-emasna setruk naudzubillah min murang kali satu ajarkan zikir nuju deyong teh zikir la ilaha illallah la ilaha enakeun teuing urang aja teh la ilaha illallah teuing kajengeun budak dua ajarkan salat nu utama sabab naon salat mencuci ngabersihkeun salat tazkiyatun nafas ngabersihkeun diri orang insya alhamdulillahirabbil alamin sepohon kayu daunnya rimbun lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya kereng iya warnana naon cek warnana naon cek neng warnana naon neng si neng tadi acah ya ke masjidnya lagi kita warnana naon neng cek warnana naon wios sulap pula wios tinggali ya warnana naon untuk baring amak atuh urang iya ibarat diri orang ibarat diri kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap bayi anu lahir ke alam dunia lahir dina kain suci bening kawas kieu ieu cai murah le mineral ada manis-manisnya iklan ulah endor tadi bayar Bu halo bening lahir manusia ke alam dunia bening kiano ye bening kalam nya brojol lahir bening can bisa nana can apal nana can boga nana fa bawahu yuhawidani orang tuana anu ngajuruskeun baik burukna kumaha orang tuh maka contohkeun ka urang kalih anu lahir ka alam dunia geus hirup teh geuning geus kolot malah loba dos ya Allah ya Karim geuning seur kene dosa daripada seur amalan teh Gusti nu Maha Agung anu hianat teh lain batur anu hianat teh cenah urang diri sorangan Gusti geus apal
salat teh wajib Gusti tapi orang kalah males talalangke Gusti geus apal zakat teh wajib tapi orang malah pedit malah naon koret naon cenah keket mengken mere gehes encap jahe warnana naon maka jadi kiruh mata loba dosa ceuli loba dosa suku oge loba dosa pikiran loba dosa hate loba dosa maka ajarkeun eta salat zikir dina salat aya zikir tazkiyah ngabersihkeun ieu jadi bening deui moal neng heng jadi bening deui moal heng jadi bening deui moal ce jadi bening deui moal kumaha carana ngabeningkeun ieu ieu ibarat urang geus pinuh geus kiruh geus loba ku dosa maka cara dibeningkeun deui urang buka heula tutupna naon buka lawang sigotaka buka tutupna terus di inum atuh sae pucuk buka terus kumaha hijrah pindahkeun taubatan nasuha nya taubatan nasuha tinggal taubatan nasuh atuh di imah can bisa ngaji neng di imah can bisa sholat di imah can bisa adan pindah ke Al Fauzan dorong ke orang tua nak kiano dorong maka yang deket jeung masjid maka didorong ke masjid jadi bisa ngaji jeung bisa adan budak jadi bisa ngaji jeung bisa adan ngaranna jadi jidan bisa ngaji jeung bisa adan lamun ngaranna jidan teu bisa ngaji teu bisa adan ganti jadi Junaid beres bu aya jidan aya mana kudu bisa ngaji jeung bisa atuh cenah ti bumi can bisa abatasa jol ka dieu jadi bisa abatas sok abatasa ja'al kho boboko nanti ku kasroha bitis tinggi aki jeung nini kudu mah ubud tusuk ruju-ruju siap urang rubah siap tuh bu punten kiano terus nu lainna nya penuh dengan dosa misalkan matana penuh dengan dosa maka ulah diam-diam baik ning ulah diam-diam baik datang ke pengajian datang ke ustad diajarkan salat bisa salat insyaallah fatubu taubatan nasuha geus salat taubat ka Allah subhanahu tinggal ka dieu lamun dipindahkeun ka dieu berubah jadi bening moal lain tinggal ya siap bismillahirrahmanirrahim aduh ieu menang ti mana nu kieu deui siap bismillahirrahmanirrahim ketinggal itu ieu warnana naon kiruh ekosnya ibarat diri urang loba dosa loba dos loba ngabohong loba ngadus loba maksiat terus urang ulah cicing bae urang kudu hijrah pindah tempat pindah pola pikir pindah hate bacalah Al-Qur'an sholawat baca yas maka insyaallah taubatan nasuha Allah bakal ngebersihkeun ngabeningkeun diri urang insya emprak atuh pamitos bening kieu jang diri sendiri atau jang batur lamun jang diri sendiri ngaranna koret pedit keket meng kene keket meng maka lamun geus bening kieu ulah jang diri sorangan neng inget tos ngaos dia ajarkeun deui batur betul geus bisa adan geus bisa adan ajarkeun deui batur
batur aya keneh nu main aya keneh nu HP-HPan keneh waktuna salat ajakan sol eta anak anu sol oh tinggalnya nah iya geus bening ieu masih keneh kiruh ajakan geus bening ajakan masih kene kiru hayo orang salat hayo orang sholawatan hayo orang ngaji hayo orang zikir ka Allah subhanahu tuh tinggal bismillahirrahmanirrahim lamun dicampurkeun ka dieu awalna kiru maka bakal bercampur siap ya lamun tos kieu bening tutup kunaon ditutupna istiqom ece istiqom bapak-bapak istiqom murang kalih istiqom ngajina istiqom sholawatna istiqom sholawatan istiqom maka sur Allah fa absyiru bil jannah beritahukanlah kabar gembira kanggo jalmi-jalmi anu istiqom insya sabab naon urang sada bakal maut leres terakhir zikrul maut hayu urang zikir tentang masalah maut sebab urang bakal maut betul sadaya bakal maut betul orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa ibu-ibu bapak-bapak tukang bubur tukang bajigur Pak RT pada ayeuna baru mah getoskeun cek saya bu hadirin anu harerin ini bapak-bapak yang saya hormati mati ayah ehoan alus ibu-ibu yang saya cintai tadi ya siap orang kaya orang miskin raja-raja rakyat biasa tukang bubur tukang bajigur para gubernur budak nganggur orang ibu-ibu Ustad juga ngantukkeun impang tarik mati cenah bari mati dendam ka ustad geus Assalamualaikum hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah kumargi waktosna tos teu karos nya tos 10:30 urang pungkas kuno terakhir aya nu hoyong hadiah ya sok maju saurang neng maju neng saurang tet saurang neng saurang maju deh tah nu tukang siap maju kita panggil bersama dari kalah lancan siap kita panggil bersama kita sambit penceramah kita sudah hadir Gim kita akan panggil dan kita akan saksikan bersama ceramah dari Jimmy almarhum ayo siap ya siapnya sahana mina tuh banjir ulah dicepengan wae atau malah kabur sahana mina Nazir sebentar Agus cek satu Agus
Nazir di mana? Di dia. Di dia. Paingan, Gus Cita tadi cak. Baik mongkleng. Gus cita-citanya apa Gus? Agus deh. Jadi Agus ya. Nah tadi Nazir cita-cita naon? Jadi kiai. Kiai, masya Allah. Tes lah sok. Tes lah. Jadi kiai. Mudah-mudahan, amin jadi kiai. Amin ya rabbal alamin sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Panjang dari. Alhamdulillah masya Allah. Ayat calon ulama, amin. Ulama sama kiai. Nah, teh pengganti di dalam ngaosnanya. Ya, baca heula surat Ali Imran sasurat guru. Kita kiai mah kudu bisa. Oh, Ali Imran. Urang ge bisa Ali Imran. Paham. So, surat ayat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu 'azim. Masya Allah, tepuk tangan ulah tuh. Hadiahna tisu. Ayo anas maju cenah tisu. Tenan naon tisu? Wih, kiai mau gitu tenan naon tisunya. Cepengan lah ya nah. Bukan sembarang tisu. Tisu basah. Tisu basah tuh enggak hujanan basah. Oh, tisu sulap. Ya. Masya Allah. Ya duit mah jadi mobil. Alhamdulillah. Hah? Kamu nanya? Aduh. Ya. Ya, buat siapa tadi? Nazir ya. Mangga silakan. Buat bekal kemana ya? Opal wae kalau duit mau ya. Siap ya, jangan naon. Mama aya di mana? Aya. Di mana? Oh, ya sok. Ari ya. Nini aya Nini. Bapak. Mudah-mudahan ya sehat sedanya. Nazir sing jadi ulama baik ya. Geus boga kabogoh aja. Can. Insyaallah aminkan ya. Mudah-mudahan jadi anak saleh. Amin ya rabbal. Geus kitu deh. Kela tuh. Assalamualaikum lah penutup. Wassalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Tamat kan kamu nyakin. Assalamualaikum. Ya kumaha kiai di baledogan gitu mah. Assalamualaikum warahmatullahi tamat terakhir. Ulah ka disakuan atuh teh gitu. Bisi rumah ada jadi tisu ke ulah ka disakuan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Soledat bahaya. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup, Ibu hadirin rahimakumullah ku abdi diulang bahwa ayo ciptakan generasi soleh, generasi anu terbaik, ajarkeun zikir kamu rangka ke bab akademik nyusul jalmi anu zikirna rajin, hatina bersih, jernih, insyaallah karena otakna cerdas. Dua, jangan lupa tetap ajarkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baca bagi jalma nu beriman di mana salatna khus maka hoyong bahagia jaga salatna. Nu terakhir nu katilu didik dengan didikan Islam, jangan lupa ngaji istiqomahkeun insya ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan kiano ya janten jalmi anu saleh berbakti ke orang tuana, jalmi anu manfaat dunia kali akhirat, orang tuana dijembarkeun manahna, orang tuana dikucur kocorkeun rizkina, masyarakat orang dia ibu bunuh hadir ayeuna saat ini ku Allah wih ti dieu barungah henteu garalau
wih di dia cerah hati, cerah pikiran, cerah dompetna. Alhamdulillah sehat, fisikna sehat, pesakna sehat, pasekna oge fisik pesak pasek kudu sehat insya Allah nya alhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina ya sarangku salli wa sallim wa barik alaih. Cekap sakit ibu. Mudah-mudahan manfaat barokah kanggo urang sadaya. Sanes waktos urang teh sapenak di lain channel dan lain kesempatan insya Allahu taala. Anu teh acan follow teh acan gabung dina TikTok na mangga Ustad Andi Galau. Kudu aya di follow atuh. Kayaknya di upload dia. Insya Allah sawer. Tuh tadi wana sawer. Kalau nyawer teh cengir jeung cengir. Buah-buah ngarompol. Wasuh ketinggal itu. Halodo. Alhamdulillah halodo punya. Tadi enjing-enjing ditasi ka dieu ge hujan berkah. Alhamdulillah Bapak Kiki mudah-mudahan barokah. Selamat dunia akhirat. Ramana dikeureuti insyaallah nya. No itu jenggot no itu namanya aku akhiratnya mudah-mudahan barokah sadayana silaturahmi insyaallah tos asa wargi tos asa keluarga di dia sanos neme papenak mudah-mudahan nyanak tabaruk kabarokahan ti para alim ulama tangtosna kitu wae nanti asa didugikeun dina wengi ieu mudah-mudahan orang selamat dunia akhirat doakeun abdi mudah-mudahan weuh deui ka tasik ieu cing salamet doakeun punya Ustad kudu doakeun cing seueur budak, nah cing seueur duit, cing seueur istighfar, istri nah hiji oge hese. Alhamdulillah. Hayu diteruskeun moal beak-beak kene. Sakitu wae anu ti kedugikeun apunten Pak Kiai, Pak RT, Pak Kades sadayana apunten makasun beliau kakenan sareng kalabadan. Ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wa fil akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahil hidayah wat taufiq war ridha wal inayah. Al afu minkum Ria Irawan Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.